Di tempat pos ronda aya bapak-bapak ngaranna Adi jeung Ajil anu eukeun nyarita dina mimpi malam Jumat. Orang rek nyarita naon penting orang ngimpi sih ya. mimpi naon Orang ngimpi jadi kumaha di jero mimpina apa nama indah pisan pas orang hudang awalna eueuh pan orang teh kesel tah geus we urang teh sare deui. eta berarti lain jodoh untung lain jurig sia ayeuna urang aya carita Mangga urang mimpi nu alus pisan ngimpi naon mimpi ka panggil awewe caritana kumaha panggil awewe pas dipikir mah geulis pas dideukeutkeun tonggongna bolong teh sinder bolong balik sekolah jang Nyaa. Terus deui di lain tempat aya barudak awewe anu nyarita ka babaturanana tentang mimpi dina malam Jumat. Ya Allah, kemana tuh babaturan orang abdi teh? Meni eueuh ka dieu. Rek ditelepon we. Sahanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, sudah sama lah kalabat. Tengah calik-calik. Tiga. Ditelepon ke abdi teh. Ditelepon mah lila teuing. Geus-geus repeh tong loba omah urang arek cerita ye. Cerita naon ieu teh? Urang keur penting ngimpi aneh sia. Ngimpi naon, Sri? Pas penting urang ngimpi boga duit loba pisan teh. Terus naon deui? Kita teh ngimpi kapan di Siti Badriah, pas kita tangan rasa aki, tanda tangan aki. Habis itu tadi teh bobo deui we. Ulah megan wae urang geus ieu arek carita. Mangga. Kela atuh Siti, pas Siti teh bade nyarita ulah dipotong wae. Heeh. Terus di situ teh duit anu loba teh eueuh. Urang teh hudang geus we ieu teh bobo deui. Boroma direkeun ari paek teh kieu ceritana. Abieun nyarita. Sok lah. Ngimpi naon deui atuh? Ye ari embung nganekeun carita abi mah anjung we uy. Embung urang teh keur penting mimpi. Ngimpi naon Rin? Keur penting urang teh mimpi. Urang balik di imah si Mega. Urang langsung balik ka imah. Naik sepeda naha di tukang ngenjok sepeda teh aya lalaki seteh. Ari paek teh saha? Ari pek teh tuyul. Urang langsung kabur we. Geus ayeuna mah ulah nyarita wae. Nanaonan atuh? Kela mikir heula. Nanya. Oh, urang tebak-tebakan we yuk. Hayu. Kunaon lauk teu bisa hirup di darat? Kunaonnya? Karena bisi ngapan? Salah. Jawabannya eta karena bisa aya ucing. Nah, kunaon? Lamun laukna di darat, nya di dahar ucing atuh. Tiga. Ih, Kela. 2, 3. Aku apa? urang Belum. Ya Allah, mun kamarana buatan abdi teh meni eueuh ka dieu. Enggak usah. Ya Allah, kamarana buatan abdi teh meni eueuh ka dieu. Ya Allah, kamarana buatan abdi teh meni eueuh ka dieu. Tah, kata kayak diomongan. Salam. Sok marana calik-calik. Nya. Sugar teh saha, lagi abdi telepon. Alila teuing di telepon mah. 3. Urang harus cerita. cerita naon ieu teh? 3. Urang penting mimpi Anis ya. Mimpi naon Sri? Urang pas penting mimpi boga duit loba teh. Terus kumaha deui? 3. Kela atuh Siti, pas si Sri bade nyarita ulah dipotong-potong. Kita kalah kira di telepon. Di telepon mah lila teuing.
Geus repeh untuk ngomong orang cerita ya. Cerita naon sepenting abdi teh ngimpi kapan cing Siti Badriah terus teh tanda tangan baik teh ngimpi kapan Siti Badriah kepenting abdi teh kepenting abdi teh kapan cing Siti Badriah pas terus teh menanda tangan praktek